Rangkawitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi alaihissalam balian bin malkan wa ila hadrati khususan sultan auliya Sayyidina Syahadul Qadir Zailani qaddasallahu syarif wa ila hadrati khususan Nawalitan Arabantan wa ila hadrati khususan Syekhul Bangkalan Madura wa ila hadrati khususan hadrati Syekh Haji Hasyim Asy'ari wa ila hadrati khususan Haji Ahmad Pagi Bismillahirrahmanirrahim khususan Zailani radhiyallahu anhu Ghafarallahu dunubahu muslim Ibrahimil barakatul bulan al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qalbu jeung ari hate yahwa eta mikahayang bipatil wawi kalawan patah harapau ayo hebo tegesna mikaresep ya. Sebut jinah hate nya kamari jinah panon jinah sukunya eta jinah suku mangalengkah kan ayeuna jinah hate wayatamana jeung ngarap-ngarap mah kana perkara layakhilu anu teu halal. Mikahayang perkara nu teu halal, entong ngoro nu haram anu makruh ge ulah cenah ge teh nya, anu mubah ulah. Made nyipta-nyipta dahareun mikahayang dahareun ge ulah sabenerna mah. Yang dahar jeung nikmat jeung anu ulah eta. Sayana eta. Narima sayana entong nepi ka jadi lamunan mikahayang dahareun teh. Komo nepi ka gering mah yang meuli seblak. Yang kagak cuan tapi kamu riang gitu, aduh kacau gitu. Nah itu ulah, jadi ulah nyipta karena dahareun kuduna kita lamun dina tasawuf banyak ulah gitu. Ieu mah perkara ulah non mikahayang anu halal ya, anu teu halal ya. Jinah hate. Wa yusaddiqu jeung ngabenerkeun zalika kana eta hate al farju naon farji awayu kadzibuhu atawa ngabohongkeun kana hate aya bilitiani tegasna ngalakonan kana bima kana perkara wa anu ari itu perkara maksudu anu dimaksud min zalika tina eta hayang hate no hawa nafsu maksudna mah hayang mah itu ngajeng jehe uyah kieu teh gitu pas waktu ngaji gitu nah perangan gitu teh gitu. Jadi mikah hayang perkara kanu teh kurang manfaatna abitarki atawa ninggalkeun ketika hayang ninggalkeun amu ngaji teh amung salat amung wiridan teh amung tahajud teh atau katanya mung ngalkeun jinah cenah teh hate mung ngalaksanakeun perkara perintah Allah atau mikahayang perkara dilarang ku Allah gitu teh jinah. Rawahu Muslimu paras ngariwayatkeun sa Imam Muslim kana di saya An Abi Hurairah teh Abi Hurairah wa qala sareng ngadawuh Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam likulibni adama eta tetep kasakur-sakur anak Adam hotun ari bagian minazinani anak dinya minazina jina anu tetep tina zina sakur-sakur bangsa Adam aya bagian zina eta fal ainu maka ari jinahna dua panon tajniyani eta jinah dua nana wa jinahuma jeung ari jinah dua nana nadru eta ningali tina paningali maka tingali ya ningali naon we anu henteu aya ningkatkeun kana ibadah anu henteu majadikeun eling cenah kitu nya sebagian
paham ulama nyarioskeun jinah panon ningali perkara anu matak teling gitu we. Aya ningali mobil ge matak teling, lain ningali awe hungkul. Gitu, matak teling poho ka Gusti. Jinah kan. Wal yadani jeung ari jinah dua leungeun tajaniani eta jinah dua nana wa jinahuma jeung ari jinah dua nana jinah leungeun albatsu eta nyokot eta nyabok batur nyobok nya teu pupuguh mahala lah bigawe perkara anu ngaruksak eta jinah leungeun keur leumpang we pager batur dirabut tangkal sampeuna teh gitu. Jinah maksud jinah di teh gawe perkara anu dicaram ku Gusti Allah gitu. Ona sok rupa derampet leungeun atawa naon komo lamun ngaheureyan batur mah iseng ku WA batur teh apal nomor urang digawean tek 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 ya eta menang. Warijlani jeung ari dina dua suku tajanian eta jinah dua nana suku dua wajina huma jeung ari jinah dua suku almasyu eta leumpang eta leumpang kana perkara anu goreng leumpang perkara nuju kana maksiat leumpang kana perkara anu teh anu teu puguh itu jinah suku leumpang ngalengkah eta jinah wal pamu jeung ari jinah baham yazni eta jinah baham wajinahu jeung ari jinah baham al-qoblatu eta bibir nyium eta walau qalbu jeung ari jinah hate nyium naon we perkara anu diharamkeun wal qalbu jeung ari jinah hate yahamu eta nejah hate awayata mana atawa ngarep-ngarep ya hate gitu. Dibayang-bayang diharap-harap perkara anu gorengnya wayata mendengar perihate wa yusaddiqu jeung ngabenerkeun ya hate zalika kana eta parji menalaki eta mah atawa ngajauhkeun ayo kadzibu eta ngabohongkeun kadza fil iyahi nya kitu deui saperti keterangan dina kitab Ihya eta jadi sadayana loba peluang-peluang cenah turunan Bani Adam teh kana masalah jinah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beras ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li ibnatihi ka putra istrina Fatimah tu tegasna Siti Fatimah radhiya muga mikarida sallallahu anha ka Siti Fatimah ayo sain eta naon perkara sain perkara khairan ari anu leuwih lil mar'ati pikeun awe leuwih alus pikeun awewe qalat ngadawuh Siti Fatimah ngamalar Siti Fatimah ala taro yanta ulah ningali awewe rojulan kalalaki gitu awewe leuwih alus ka awewe mah awewe teh ulah ningali lalaki peureum walaya roha jeung ulah ningali ka awewe saha rajulun lalaki ayo ulah silih tingali we tungtung nama alus kaduanana katanya padomaha maka ngarangkul Rasulullah ka Siti Pilai ka Siti Fatimah naon eta padomuhanya naon nya padomaha mangarangku Rasulullah ka Siti Fatimah ilai dicaketkeun ka Rasulullah ya saking bungatna kana pamandangan jadi putra ya. Wa qala sareng ngadau Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duriyatan kana turunan ari sawar baduha ari sawarena turunan min badi eta ti sawarena turunan deui ay baduha tegasna ari sawarehna turunanana ala dini eta kana agama badi sawarehna di au ba'duha
atawa sawarehna din ala waladin turunan waladin ala waladin turunan eta ka anak ba'din sawarehna di pitana suri tina silih tulungan gitu. Turbut dulur tulur baraya duriah baduha ari sawarehna nya ari turunan duriah ada turunan turunan eta sawarehna diturunan gitu. Kama fil khazini cara keterangan dina kitab tafsir khazin pastahsana maka nyebut maka milang alus kawilang alus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaulaha kacariosan nah dina ieu mah aya tulisan live dibatasi untuk beberapa penonton. Konten live Anda berisi tema yang dapat membuat sebagian penonton eta kumahakeun eta okekeun tong man man karena aya sorangan tapi itu Wih, saya abaikan malah abaikan antepnya dan di nu abdi mah teu tampil da oh teu da ya kait live dibatasi untuk beberapa penonton. Konten live Anda berisi tema yang dapat membuat sebagian penonton merasa tidak nyaman sehingga telah dibatasi. Alasannya nggak pernah ngerokok gitu Pak. Anes Hah? rupiah nama kalimat JINA rupiah kalimat ZINA Wah mohon ya sensitif penginten mohon nah itu sensitif aduh kena kumaha atuh nya lah rupa-rupa wae kemana bete lan mana kok qaluha kana cariosanana Siti Fatimah wa kana ashabu Rasulullah wa kana sareng aya saha pirang-pirang sahabat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasuduna eta pada nutupan sahabat alaqwa kana jandela nutupan kana jandela wasyakba bil haitoni jeung kana liang jeung kana bilik li alatat lu'a li alatat supaya ulah ningali aniswanu sa pirang-pirang aniswanu pirang-pirang awe itu ila rajul kana pirang-pirang lelaki anu pika kitu baturannya kapungkur sahabat Kangjeng tutupan saking lalaki ulah nempo ka awewe ulah nempo ka lalaki ayeuna kumaha bukakeun tak jinahu boleh nama eta mendak sareng Kangjeng Nabi liqul ibni adama hatun minajin eta katanya eta kan warawi aja parantos ningali sahabat Mu'ad imra'atuhu kabojo na janam wa tatlu ana ningali itu bojona fil qawati dina jandelana padoroba maka neungeul Mu'ad ka bojona eta ku sami gawe gitu eungeul ningali batur teh katanya orang diantep pemeren ngapur sobat mereka di tengah di tempat lain pemajikan nempo lalaki batur digebug khotimatun ari itu panungtungan nah khotimatun tareh
Otimatun jeung ari ieu panungtungan penutupnya. Bidrikil ahwali halna tetep dina nyaritakeun pirang-pirang tingkah ba'din nisa'i sawarena pirang-pirang awewe. Iklam kanyahokeun ku anjeun cenah. Annau kana sanyanyana kalakuan aesana tegasna kalakuan kodogolaba eta temenan ngalindih kasuro tegasna loba ala nisai ka pirang-pirang awewe pihada zamani dina ieu zaman atabaruju naon nembongkeun kagindingan. Loba awewe nembongkeun kagindingan zaman ayeuna teh. Oh zaman ieu cariosan Syekh Nawawi tahun sabaraha 18. Berarti harita ge seueur istri anu nembongkeun ka gini kalimat zaman harita teh zaman anjeunna zaman Syekh Nawawi. Berarti 100 tahun kemudian tapi kayaknya kurang lebih lah 100 lebih. Ayeuna berarti zaman kapungkur ge zaman Syekh Nawawi Syekh Nawawi nyarioskeun gitu. Yen asana kadogala baraksar seueur pisan awewe etanya alani saya kawe pihada zaman dina ieu zaman kalimat ieu zaman teh tuduh zaman anjeunna berarti zaman kapungkur. Ada zaman atabaruju sareng awewe nu nembong-nembong ka gindingan ai ibrozu zinatin tegasna tina dohirkeun kana kagindingan dijelas di non didohirkeun ditemong-temong nemong-nemong kakayaan nemong-nemong kemegahan nemong-nemong kagindingan gitu awewe teh kurang berlalaki jadi wa ibrozu jeung ngadohirkeun ada kana pirang-pirang almahasinin kaalusanana lirijalin ka pirang-pirang lalaki kamolekan tubuhna kaalusan wa ieu temong-temong acet-acetan gitu nya wakilatul hayai jeung saeutika era hayai saeutika era tuh dari ilang maruah merelengit ka era mah dengan saeutika era jadi jelas nama dan terbuka ke era lah hareupeun lalaki ge gitu sugan era saera kumaha nya naudzubillah min dzalik ai adamul haya tegasna henteu aya ka era biatam sia kalawan lempang eta awewe baena rijla di antara pirang-pirang lalaki padzalika mangkare itu naon ditekatenya bae padalika jangan maka ari itu lempang atabaruzu eta ngadohirkeun kama saperti kalau anu paras ditutur ya ma mujahid nembong leun dina lempang teh nembong-nembong kana lagi hayang katingali mun hayang diperhatikeun lah eta nya dina lempang ge dikutak-kitak segala tiga entong wal masyu lempang kalawan aya ning kutak-kitak ya wal masyu lempang kalawan bitahon nuji kalawan kutak-kitak ayat daluli tegasna kutak-kitak watakasuri jeung rarandegan yang diperhatikan lah kama seperti kan perkara qalahu anu ngadauh kana ieu ma mujahidun sa mujahid wa qadadahu jeung qatadah bi tafsir tabaruzi dina kitab tafsir dina kitab tafsiranana lapad tabaruzi. Jadi loba awewe anu keur lempang hayang diperhatikan ku lalaki nepi ka gutak-kitak aced-acedan gitu nya jika tilil ning manuk tilil sakitu nih eta sayangan neangan perhatian lalaki lah gitu intina fi jumuati dina pirang-pirang riungan ari jalu pirang-pirang lalaki walaswaki jeung pirang-pirang pasar wapil masjidi jeung pirang-pirang masjid dangdan di jero masjid ge pagelis-gelis di semik off
sekolah dipasangkeun Allah awewe cenah zaman harita saur senawa ieu mah zaman baheula nyarioskeun senawi pan aya kalimat pihada zamani gitu dina zaman ayeuna dinya zaman senawi baheula meureun ayeuna mah leuwih ti kitu jigana ayeuna mah gitu baina supupi anu tetap di antara pirang-pirang jajaran khususon sumawana dina waktu berang pinah dina waktu berang waingkana jeung leumpangna itu awewe aya masyuha tegasna leumpangna awewe lailan dina waktu penting nya di berang ti berang ti penting leumpangna teh yang ketingali ku lalaki teh qoribat maka ngadeketan aya mar'atu tegasna awewe doa kana itu caang maka nu caang mun hayang diperhatikeun paqoriba mangka deket min babin eta tina bab samia apa huwa mangka itu qoriba muta'adin eta muta'ad kama cara berangkuna anu aya di dieu wa ingkana jeung lamun aya qoriban min babin tina eta bab karuma lapad karuma domain bahwa maka ari qoroba lazimun eta jadi lazim kama fil qomusi cara barang anu aya dina qomusi li idhari karena ngadohirkeun zinatiha kana kagindingan anak awewe linasi ka jalma-jalma jadi kagindingan ditemongkeun dina leumpangna hayang diperhatikeun ku lalaki sejen teh gitu awewe zaman Syekh Nawawi mah heula ieu mah ya pan nyaritakeun harita ya dimimitian ku kalimat pihada zaman dina ieu zaman dipayun berarti gitu nya meureun ayeuna mah leuwih teh kitu katanya dina talinasya wa qad kila jeung diomongkeun nan idza dhahara di mana-mana jelas pimroati di jawewe salah sunan tilu pirang-pirang perhisolin pirang-pirang perkara salah suhisolin tilu pirang perkara tu sama maka di ngaranan itu awewe ayatil kalmarati tegasna eta awewe kohbatan kana jobong aya jobong baheula ge nya naon jobong teh mah kohbatan di ngaranan awewe kitu tadi sebenarnya jobong cenah itu baheula itu eno ada kanaon tah ae mugniatan tegasna biduan ya mugniat tegasna biduan pasikotan tukang ngalagu anu pasek zaniatan anu zinah al-ula ari kahijina khuruzuha eta keluar awewe pinahari dina waktu berang mutabarijatan halna teh nembongkeun gigindingan ti berang keluar nembongkeun gigindingan nyata awewe sebut jobong teh mubrizatan tegasna ngadohirkeun lijinatin kana gigindingan yang katempo gitu giginding ngadohirkeun wal mahasini jeung pirang-pirang kalusan masyatan halna anu lelempangan baina rijali di antara pirang-pirang lalaki sajen hiji tah eta kahiji wasaniatu jeung ari kadua nah aya sulit tilu teh nya naduru ila rajul jadi kahiji awewe anu nembong-nembong kagindingan kalaki sejen gitu yang kapake yang kataksir nu kaduana nadaruhanya ta ningalin awewe ila rijalin ka pirang-pirang lalaki al ajnabi anu sejen gitu ningali merhatikeun mencerong gitu nya jika ucing ningali beurit ya tapi leung ucing ningali beurit aya nama teh daekeun kana beurit teh tengok ucing ningali paes lauk gitu mencerong intip ada lengah nu boga capluk gitu kan ucing ucing nah gitu jadi nu kadua mah awewe anu disebutnya awewe itu teh wah kaera lah urang kaera nembong non sok halalaki teh hayang kapake nu kahiji nu kadua sok merhatikeun lalaki sejen gitu wasali satu jeung katiluna eta
rob wa eta narikeun sautiha kana sorana eta we haesu tusmiu sehingga mere denge ai maratu tegasna awewe ari jalu ka pirang-pirang lalaki al aznabiyat al azaniba lalaki nu sejen dalika kana eta sauta kana teh suara gitu. Nyarita teh yang kapake tarik sing make toa sugan gorowo kayak bekat yang kadang ku lalaki gitu yang kapake ku lalaki henteu we disuitan eta lalaki tadi yang perakan walau kanat jeung sanajan aya eta we solihatan eta soleh solihatan solehah solehah tetep bae cenah goreng kamu api patan tegas nangarasa liana karena sanyanya awewe sabahat eta nyarupakeun awewe nafsaha kana awakna al khabisata kana awewe anu goreng nandakeun awewe kitu teh awewe goreng nembong-nembong awakna nembong-nembong kaginingana melong-melong ka lalakina atawa sorana yang kapake ku lalaki eta we cenah awewe hobisata kana awewe nu goreng ae pajirota awewe bangka warah wala yuradu jeung teu ditolak wala yuradu jeung teu ditolak bidzalika ku itu ngaran alisme alisme itu ngaran awewe asadmu naon nyarekan lianahu karena sanyana ngaran ju'ila eta dijadikeun ngaran kalau qobi cara ngaran lakob disesuaikan ngaran lakob tanya lanian disesuaikan jeung kaayaan dirina celina rawing di ngaranan si rawing sukuna ingko di ngaranan si pincang gitu tata ya na awewe kita we di ngaranan jobong gitu tilu ciri awewe nu teu bener teh cenah di pokok-pokokna teh hiji hayang katingali ku lalaki leumpang kaginingan hayang kataksir itu kaduana merhatikan we lalaki katilu naon katilu sorana sok narikeun hayang diperhatiin ku lalaki narikeun sora gitu dukat Allahu Akbar mana bete walidalika jeung ku sabab teu ditolak qala paros ngadau al Mustafa Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al Mustafa nami Kangjeng Nabi panseur dina dal kitab dalail nami Kangjeng Nabi itu nyampe 220 hiji asana gitu man saning jalma tasabaha anu nyaruaan ya jalma bikoimin kaiji kaum aya pilu besihim tegasna dina pakaianana kaum wa badim apalihim dina sawarehna pirang-pirang pakaianana kaum bahwa mangka ari itu jalma minhum eta dina sawarehna kaum gitu. Jadi man tasabaha bikomin bahwa minhum sajalma nu nyarupaan hiji kaum maka eta jalma kasebutkeun eta kaum mun lalaki nyarupaan awewe berarti awewe we kitu meureun eta nya lamun Islam nyarupaan kafir kafir eta teh kitu lamun makna dohirnya tapi kan aya tafsiran nu sanesna deui teh ente mutlak gitu ya itu alia aya anda eta pulpena ya eta kadikeun eta udah nyali Aiman tasabaha tegasna saha jalma anu nyarwaan kata nyarwaan eta jalma bisolihaina ka pirang-pirang anu soleh yukramu maka dimuliakeun ieu jalma kama yukramuna seperti dimuliakeunna itu jalma soleh waman tasabaha jeung sajalma anu nyarwaan ieu jalma bil pusaki ka jalman pirang-pirang anu pasek lam yukram maka moal dimuliakeun ieu jalma wa
Wapil hadis jeung eta tetep dina hiji hadis isyaratun ari isyarah ilaman tasabahak isyarah ilaman tasabaka jalma anu nyaruana ge jalma minal janni kagolongan jin bihayatil muadziyati bihayati kana pirang-pirang orai al muadziyati anu milaraan kagolongan jin kalawan pirang-pirang orai wa dhahara jeung zahir eta jin katingali jin lana ka kaula sadaya painau maka sanya eta jin yuktalu eta dibunuh jin eta sebagian riwayat aya kieu ya pan jin teh sok jin ki sarua pae umur pararanyang kan jin man mereka 400 tahun tau kan wah lalila tapi sok pae sarua da anu hirup maka pae makhluk maka apa jin kumaha paehna jin sebagian nyarioskeun sok nyarupan sato nu ngabahayakeun mata geus bentuk orai eta bentuk orai paehan eta da bentuk langir bentuk naon eta paehan ta paeh cenah eta paehna teh kitu nyarupaan aya jin nyarupaan orai ya jika orai ya jelas nyarupaan painahu makasanya eta jin yuktalu eta dibunuh eta jin ada tinggalina orang yang ngabahayakeun cetet gitu. Cek guru mah kieu cek almarhum jadi guru lamun jin ngalanto ka alam manusia maka manusia bakal mampu ngelehkeunana gitu. Ngan lamun manusia ngalanto ka alam jin maka jin bakal mampu ngelehkeun manusia cenah kitu. Ini ulah we lamun hayang ngelehkeun jin sada di dieu we alam manusia bisa semua itu mantak lamun jin bisa nemongan ka jalma itu hebat berarti jalma ge nu bisa asup ka alam jin berarti hebat gitu ada masing-masing kayaknya wa annahu jeung sanyanyana kalakuan la yajuju eta henteu meunang pi zamanina dina zaman urang sadaya sajaman urang sadaya zaman Syekh Nawawi maka pungkur lubsu naon make al imamati sorban asop nah hanya aya naonan ieu teh oh aya sato ada ruas itu da ngalemong naon teh ngobrol-ngobrol jin eta rumuk efek teh anu iber da sudon tah mana laya juju eta henteu meunang pi zamanina dina zaman urang sadaya alubsun naon makel imamatu sorban asop roi anu rupa koneng teu meunang zaman harita sorban rupa koneng awi jurokoi atawa anu naon teh kulawu bahasa kolot mah kulawu rupan abu-abu lah mencapai zaman ayeuna mah lah kulawu teh teu meunang cenah baheula mah zaman eta teh naon idza kana di mana-mana aya jalma eta jalma musliman eta jalma Islam gitu eta teu meunang pakai sorban koneng atawa anu abu temen ayeuna kita mulai sorban koneng sana hejo bodas eta abu-abu salah abu rawahu ngariwayatkeun dari hadis saha Ibnu Ruslan wa Abu Dawud sareng Imam Abu Dawud anil Ibni Umar di Ibnu Umar asalna wa Tabrani jeung Imam Tabrani an Hudzaifah jeung Imam Hudzaifah asalna hasan kalawan ngabaresikeun bener-bener masdarun nyata masdar mansubun anu dinasabkeun bi fi'lin ku fi'il muhammadupin anu dibuang wa takdiru jeung ari takdiranana hasi ngabaresikeun kaula hasan kalawan ngabaresikeun temenan kama qalahu kama sapertikeun perkara qala anu paros ngadauh
ngadawuhkeun mahu kana ieu ma saha asyakhuna Khalidun anu jadi guru urang Khalidun tegasna Khalid. Wah, penting muka teh. Khalidun tegasna Khalid. Ai anzahu tegasna ngaberesikeun kaula tangzihan kalawan ngaberesikeun temenan. Antarda kana yen mikarido saha imro'atun awewe datul khayai anu boga kaera wadini jeung boga agama bihadal Islam kalawan yang ngaran bihadal ismi kalawan yang ngaran ayaladi tegasna ari yang ngaran huwa eta ari ngaran kohbatun eta jobong ngaran tau ditening awen sebut jobong teh nya awe jobong teh gogorowokan kekeleueuhan marana ayana anu aya lalaki gumeuli sayang tingali aya lalaki dipelong ya marana gitu jobong ala nafsiha kana awak eta we payan bagi maka wajib ayajib tegasna wajib liman kajalma ya khaufu anu sieun jalma Allah taala hal namar Allah wajib mikasieun ka Gusti Allah benduan sing bendu Allah kan wa rasuluhu jeung ku Kangjeng Rasulullah waman lahu waman jeung ku jalma lahu anu tetep kata jalma atun anu ka anaon ka era wajib ayana ka era lain eraan lain eraan era ai eraan mah aduh goreng eraan ieu mah aya ka era teh jadi dina pada ngaraksa bipatil mimi kalawan patah mim wadomiha jeung domah mim bil hamzati kalawan hamzah wa tarki jeung ningalkeun hamzah ma sarta ibdaliha ngaganti hamzah wawan kana wau wahya jeung ari muraah adabun eta adab nafsa niatun nafsa niatun eta bangsa awak-awakan tahmilu anu megawe maruah mana maruah tadi luhur tadi tamaruah awewe anaon kaera gitu pada bahasa ilang maruah tunggu kaera moroate kalawan ngaraksa awewe al insanu kajalma jalma alal wukupi halna tetep nanyicingan indah mahasini dina pirang-pirang kalusan masinil akhlaki kalusan akhlak wajib eta wajib boga kaera jeung ngaluskeun kana akhlak lain ucad acad yang katingali ku baturnya wajami jeung sakabe adatin pirang-pirang adat ayamna naon jentah nyegah ahlahu itu jalma ka ahlina jalma eja jatuh tegasna ka awewe ka bojona jalma wa banatin jeung ka pirang-pirang anakna awewe eta jalma jadi lamun di keluarga urang aya awewe model karya itu caram cenah teh katanya aya korowok katanya oh liulin itu ya komo boga salaki molin-ulinan bae bari jeung salaki teh apaleun caram mah teh gitu kada bisa anak urang nemong-nemong orat keluar nemong-nemong orat ya semoga ka era gitu pancek tadi kayaknya si boga dulur sana kita anu benang dielingan eta benang dielingan sing ngajak perang nah gitu aya jawajata tegasna ka bojo aya jalma wa banatihi jeung ka pirang-pirang anak awena jalma minal huruji tina kaluar minal buyut di pirang-pirang imah mutabari jatin halna ngadohirkeun kagindingan caram lamun aya keluarga urang anu kaluar teh imah nemong-nemong kagindingan mas rencum temonggoan itu ya cicing di imah
gituan marupkeun salaki atuh lamun teu boga salaki nepi ka nya lamokot ku shadow gitu ge lah gitu. Ulah gitu nya caram sederhana we gitu. Nemong-nemong kaginingan buyutil mutabari jati karena ngadohirkeun atawa nembongkeun gigindingan hayang baju mewah gitu kayak baju 100.000 dipakena gitu 200.000 gitu made senal sok senal sepatu nu harga 50.000 ditincak harga 1 juta ge ditincak hanger gitu-gitu kene anu ditilai malain sapatuna tapi anu make sapatuna ahlak nu make sapatu nih kan ditilai mah gitu. Ayeuna jam tangan nu murah ditempo nu mahal ditinggali gitu kopeah kanger nu gopet diteuneuh nasirah disuhun nu alus disuhun gitu lah nu karar itu mah gumantung urangna eta nu makena aku lah yang kepake lah ku jelema mah ae mudhirati tegasna hal na ngadohirkeun li zinatin kana gigindinganana itu awewe nembongkeun gigindingan gitu. Wal muhasinin jeung kalusanana lirijalin ka pirang-pirang lalaki. Geulisna nepi ka ieu ditembong-tembong ka hareupeun lalaki. Nepi ka buuk diurai-urai sia doraka eta nyiar-nyiar buuk budaya lalaki kumaha kitu. Ih. Gitu. Sok nampu hayam beger teh kitu teh deg-deg teh krepek-krepek nah gitu. Oh, cek kitu ceng teh hayam mending ngarek awewe teh. Gaya aja. Itu juga Popeye dikitukan harapan bikang dal hayam, itu hayam ya mah. Sampai kati deng-deng kayak eta jangjang, resep tuh mau ayam menak beger. Tewas genep aduh 7 penting tadi. Berit hayam kakarek 2 minggu anak. Jadi we amak ka berit asana mah teu amak. Cacing da bukan daing di mimitian ca. Anu kakarek 2 minggu. Asana mah aya beureut ke teu wani nemak teu wani itu ya. Yang di mimitian gitu mah seperang. Dia ada tulus satu. Wakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sarang bukti saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad azina eta nyata ngizinan Kangjeng Rasul launa ka pirang-pirang awewe fil a'yadi dina pirang-pirang lebaran Gaid. Nah dina lebaran mah teh naon nemong-nemong kaginingan mata pakaian palus-alusnya paling siapa dan siapa yang teh jam 8 keluar di masjid jam sabar lohor geus dibuka di daharudak. Udah gini saya salaman pakai baju halus dipikir-pikir emang ya ente ulah tuh Kangjeng Rasul nya dimenangkeun dina Id pil ayadi dina Id hosotan halna tangtu gitu ayah rujana kana keluar awewe wal huruju jeung ari kaluarna dina lebaran mubahun eta diwenangkeun lil marati pikeun awewe al apiatin anu karaksa birode kalawan ridho jauh asal diri pikeun ku salakina we gitu walakina ngan tetapina al qu'uda ai cicing eta leuwih salamet aslamet eta leuwih alus gitu nya lebaran gitu make baju alus asal izin salakina tapi datang minta izin pake-pake we teteh majikan teh segan pakai baju Kang cenah abdi pakai baju iya rek kulit rek lembang kata tangga kayak mau bebeja pakai ini teh gitu mah. Salah kena teh ngijinan ting teh. Tapi rata-rata dan ngijinan tapi walau alam dah teh. Biasana mah kena cenah meureun lebaran iya. Nah, Kangjeng Rasul ge ngijinan ngawenangkeun. Gitu nya, teh ngudukeun mah ngawajibkeun ngawenang gae di dinya mah awewe kaluar ti mah kuain izin salaki make pakaian namanya gigindingan gitu dan naon pas payan lebaran mah ya ku sapoe ya bil ayadi wasatan kena datang tuh ayar rusna karena keluar awewe pe huruju pe wal khuruju jeung kaluarna awewe tadi
mau dina lebaran mau baon eta diwenangkeun lil marati ka awewe gitu wal apipatin anu ngaraksa birodo jawajiha kalawan ridho salakina sarido we ngan sur Kangjeng Rasul walakina al uquda aslamu ngan tetapina al uquda ari cicing di imah aslamu eta leuwih alam leuwih alus gitu geningan gimana ngan luar di lebaran ulah ngajak ulin geningan oh kudu gini pakai baju anyar ya dia lawas sugan teh nah eta ya orang dorog-dogeun lah mentana tamat aduh Rahman mah bisa ngagoler man bisa bari kitu kieu alah mana di teh wayam bagi jeung misti naon ala takhruja ulah keluar awewe ila limuhamin angin karena banget perlu faida kharajat maka di mana-mana keluar awewe payam bagi maka perlu naon atahudho meremkeun awewe basoroha kana paningalina awewe aniri jali ti pirang-pirang lalaki peureum we lalaki kitu deh mun awewe keluar perlu mah cicing ge mun perlu kakara keluar senengan pada wajib meremkeun panon meninggali lalaki teh sarua we ningali lalaki teh ulah komo lalaki meureun aya mah ngahaja yang ningali awewe belan kelempangnya belan tabrakan jeung tiang telepon atau di jalan raya teh kan pada di pentas awe belah ditu lempang jalan raya kan kitanya jalan raya lempang belah laki belah dia melong gitu pada awe di ditu ternyata hareupeun tiang telepon gitu diadu jadina teh gitu ya awewe menang ngaluar di imah giginingan dina poe lebaran hungkul jeung wajib mesti kawe keluar ti imah lamun penting-penting pisan gitunya keluar ti imah ngan bari kumaha cenah bari meuremkeun panon gitu walasna jeung henteu aya kaulana kulu naon nyarita kaula anal wajha rajuli kana sanyana pamenteuna lalaki pihakiha yen hakna awewe auratun eta aurat nah emang lain aurat ay lalaki matanya kawajin secara pamenteuna awe marata awewe pihakihi dina hakna lalaki can awewe pun sakabehna aurat teh mentak kudu dituruban sukeun kana karung bulan bungkus alungkeun ke cai Allahu akbar ekstrim dia nya pihake dina hakna lalaki balwa balik ta ari beungeut lalaki nah kawajil sobiyi eta cara beungeut budak lalaki anu budak lalaki budak lalaki anu non kawaji sobi eta cara budak laki atawa berarti atawa awewe anu deket beger pihake dina hakna laki payarumu maka haram hukumna nadrul indah khaufin ningali dina nalika keur sieun fitnah tersen fitnah pakot unggul tapi ada merenannya ada zaman meureun sih bisa ditemong-temong bae eta mah eta ditinggali mah nyara peureum can ditajong atuh da ditinggali teu meunang kumaha jadi tungtungna teh dipeureum beunta we eta pailam takun maka lamun taya itu dikarepkeun fitnatan eta fitnah pala makan teu haram gitu. Jadi nih lalak awewe ningali lalaki mah
lamun mahaya ya sen jadi fitnah sen jadi goreng itu ya haram awewe ge ningali laki ngalamun mah teu naon ngalamun awewe lalaki ningali awewe mutlak teu meunang gitu. Paham teu? Kudu paham. Hah? Arti teu? Awewe ningali lalaki lamun sakira-kira teu sieun fitnah mah meunang ngan lamun sieun aya fitnah haram gitu. Lamun lalaki ningali awewe haram eta mah. Gitu. Rek aya beda anu jelas aurat awewe mah sakabeh badan gitu. Naon eta adanya pala roda naon teh aduh ieu teh. Kumaha? Rajulun bihaqi ka auratun taqawajil marati sapereu jadala pihaqi din hakna bakal wa balik tahwa kawajin sobi baliknya ada kada sabala muraden negara papil hakin harajulin payarum maka haram nadoru ningalina indah lapun dan alika sen alpina sen pita pakot tunggu pailam takun maka lamun terbukti jan kena fitnah pala maka anta haram bedalam jajak dijalin kalai kalama ala alamar zamanin maksubatan pala iza ya tanya makan haram dan makan haram karena lam yazal karena eren dari jalannya perang-perang lalaki alam mawratin karena tempat ngaliwat nah zamanin eta zaman katanya. Maksupatan dalam rajulala ka alam mamarinnya nah tempatnya zaman maksupatan halna dibuka pirang-pirang alwujuh wajah eta awewe wanisau jeung ari pirang-pirang awewe yahruzna eta kaluar awewe motana qobatin halna make tutup make non cadar lah we makalar walau kana jeung lamun buktin dan wujuh rijalin bangetna itu lala pirang-pirang lalaki auratan eta aurat pihakin nisai dina hakna pirang-pirang awewe la umiru maka tangtu lalaki oge bitana kubin make tutup make cadar gitu amunina atawa dicara ma babe minal khurji tina keluar eta wailal daruratin angin upama aya darurat. Jadi kan ari lalaki mah teu orat, matakan teu diparentah ditutupan ari awe mah orat mah kudu ditutupan. Gitu. Lamun mah beungeut lalaki itu orat pasti lalaki ge diparentah ditutupan. Ayo ditutupan. Tuh, pidorakeun samun awe keluar teh jadi fitnah. Keluar teh naon sababna katingali ku lalaki jadi dosa, oge nya dosa. Kudu kumaha tuh, kumaha we carana mah supaya teu dosa. Wa ayu baligh jeung ngabangetkeun jalma-jalma pihib dihina dina ngaraksana pirang-pirang awe khusus sumawana khusus napisan bihadal zamani dina ieu zaman ngaraksanya dina kudu bener-bener cenah teh ngaraksa eta teh katanya kudu non
banget nya ngaraksana teh ora teh gitu. Walayak suruh jeung diulah gagabah jalma pidzalika dina ngaraksana awewe anisain dina hiji perkara mima yutiku anu tetep dina perkara anu kawasa ieu jalma ulah disepelekeun masalah ora teh gitu. Ada teu pira kadinya gitu maksudnya ulah nganggap enteng kudu bener-bener ayak diru tegesna kawasa jalma laykana eta perkara walayadana jeung ulah ngidinan pil huruji itbeunane jalma pil huruji dina kaluar ila pil laili angin dina waktu peuting ma'al mahromi sarta mahrom bari sarta mahrom keluar ti berang tutupan ulah mun teu ditutupan mah cenah mun ti peuting gae ngan kudu adi baturan cilaka atuh ti peuting teh di baturan make ngador kudu dibarengan ti peuting kudu aya baturan sabarna awewe mah ti berang ti peuting lamun liliaran kudu aya nu baturan awewe mah mulai jarah ka mana ieu awewe kudu aya marem kudu aya nu baturan dulur we anak kata kudu aya ulah acel-acelengan sorang sedangkan boga salaki itu aduh kacau alam dunia adanya binasabin kalawan mahram sanasab ogeru atawa liana nasab onisai atawa sarta wewe sikotin anu kapercaya walau iman jeung sanajan sarta amat di baturan ku dulur sanasab ku ade atau aku lanceuk atau aku anak ada reueuh ku awewe deui teh anak sanu dipercaya ih saruana bedegong nape ke di baturan teh gitu di baturan keluar teh sarua jeung nu baredegongna deui wah gelok kabeh tengdeungna teh alah palayakpi maka ente cukup abdun sa abdi hae sulamun ta ilam yakuna anta ya ma'ah sarta awewe nisa naon nisaun awewe deui sikotun anu kapercaya liana lamanatu karena sanyanyana amanat bil abidi di pirang-pirang abid nama nadiratun eta langka wali anal marata jeung karena sanyanyana eta awewe tastahi eta sok era awewe bihadrati dihareupeun bangsana misliha hadrati dihareupeun misliha bangsana eta awewe malayastahyi kana perkara anu henteu ala dari anu kapercaya naonnya ma kana perkara layastahyi anu henteu era karena eta perkara adzakaru sahalalaki bihadratin dihareupeun umpamana mislihi umpama mislihi misilna lalaki deui ya nu teh era diantar kuno eraan heuji lah urang merek di dieu atuh sarua we ngantep kitu nya Allahu akbar wa min sama jeung tina lantaran kitu lam yazuz maka henteu meunang khalwatun nyepena hiji rajul hiji lalaki laki balik bi amradeni jeung dua awewe anu deket beger aw aksaro atawa leuwih loba batan dua wala yajuju jeung teu meunang jeung teu meunang lil mar'ati ka awewe balik naon atakhruja yen tak keluar awewe kharija yen keluar batas asurati batasna benteng walau maaniswati jeung sanajan sarta pirang-pirang awewe deui sikotin anu kapercaya ini ada sarta yadin azzaji salakina bala budak balik tamesti la budak balik tamesti
min khuruji tina kaluarna eta awewe huwa jari eta wari nanti salakina awi marom eta sarta marom maha sarta maaha ngarejengan eta wawe pama yaqau maka ari pirang-pirang anu tumiba ieu ma alana min khuruji dina waktuna eta kaluarna nisana wewe teh ila maqabiri kana pirang-pirang pakuburan alati anu aya kharijun keluaranana syuril maksiati benteng eta maksiat yajibu mangka wajib manuhuna minhu nawan nyegahna awe-awena keluarna maksiat jadi kudu apiknya ya budak teh ya umur 18 tahun nganti penting teh keluar mun hayang keluar kudu di baturan gitu jeung saha we jeung dulur kada di baturan jeung nu sarua gelona gitu nya jeung dulur mah sorangan diantap balik subuh di mana jadi goreng tenan naon lagi